Masya Allah mata gelar di akhirat kabeh gelar tina pakuburan ngencar karumpul di alam mahsyar. Ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata panasna waktu harita panon poe tujuh nyata. Tejauh tujuan anak kira sempal antarana narojo kabehanana kajal magoreng amalna. Henteu aya iuh-iuh pikeun urang tempat nyuuh salawasna ge pake wuh nguping neraka ngaguruh. Awak urang dirangsadan henteu boga papakean gawengan ider-ideran neangan anu nulungan. Tidinya tuluy digiring sina nyorang cukang ramping seukeut alah batan pedang lembut alah batan rambut. Dihandap seuneu ngagolak legana mang amplak-amplak saheap ge awak asak seuneu anu tingkot ceak. Kafir jeung pasek ngaromong bener nabi teh teu bohong geuning ayeuna katembongan urang anu bedegong. Bareto mah teu percaya sugan teh ngan ukur beja ayeuna mah teu sulaya pahala siksaan aya. Jeung pada marawa buku nuliskeun sakabeh laku sarta kabeh pada ngaku kana sunggelna ieu buku. Si kafir kacida heran tuluy ngucap ka pangeran nya saha ieu gamparan nu nulis ieu lembaran. Catetana kabeh aya nu awan nu sae aya ayeuna sadaya-daya si kafir teu bisa daya. Ari jalma anu iman taat ka syariat Islam salirana teh cahyaan henteu kasorang siksaan. Mana kudu eling pisan getol taat ka pangeran supaya jadi lantaran diterima iman Islam. Masing daeknya ibadah ka Allah nu sifat murah pibekeleun ka qiyamah bisi panggih jeung tugenah. Elingkeun ieu pitutur ka sakabeh dulur-dulur elingkeun siksaan kubur urang teh ulah takabur.